jagung euy. Keur memejeuna ye. Tuh, baru luan. Ciucim nang lo bacanya. Cok. Cok. Di mana, Cok? Ece sebenang lo baca jagongna. Saha? Ece sebenang lo bacan. Saha? Ye, Ece saha? Anu nanya saha? Ye, eta Ece nu ngajawab saha? Saha tuh nya? Teuing sahanya. Ih. Cok. Cok. Ada Ece hidung teu? Cek hidung teu. Eta si Ece nu ngomong hidung teu. Aing ngadumuk aing mah henteu. Henteu. Pantesan atuh. Ece di mana sih? Di dia. Uing di dia. Ka dia tuh. Ya Ece tuh ka dia. Nangos aing kadinya. Heuh atuh. Ece menang loba teu jagongna. Can. Encan. Can. Ih, aing mah euy. Uing menang loba, Cek. Aing bingung keluar ya. Heuh, Cek. Uing bingung. Pantauan tuh dah. Coba panggil Doraemon, Cek. Bangga aing kudu ka Australia heula. Emang Doraemon di Australia? Geus pindah cenah. Kemana sih? Ka Papua. Ih, hidung menurut kena. Ya sia. Ih, aing ah. Cek. Ya mah cok wae ah. Urang nyaho Ece kunaon? Kunaon? Ece cen hileudnya. Aing ah. Beda, kulatang kulinting, asum teh keluar deui. Cari pintu. Ih, aing mah. Uing kumaha keluar ya, Cok? Aing ah. Jagung nang semejeun aya. Bade ge sarua aya. Mojona lihat kene goblok sia teh. Hah, bener, Cok? Lihat kene. Ih, aing mah. Mana sih si Ece teh kadi-kala tim gede geuning. Cok, Ya, kurang di luar. dia berangkat di luar. Ih, ari Ece, luar mana? Di luar negeri. Aing ah. Di mana sih, Cok? Aing di dia. Ih, Ece eta keluar dari Pantai Timur. Aing di utara selatan barat aing. Utara selatan barat keur kadenge tah. Ece kunaon ge ketret wae? Arato. Pasti sika nama ya hileud jadi tukang ce. Alah, sia hileud. Siap aingah. Aing ah. Bidang ah sia mah. Ih, Aing dek panen. atuh kurang keluar deui. Aing sieun ka jerona. Ih, kurang ieu di jero teh naon sih? Urang etas di jero keluar lagi, jero keluar lagi, ka jero lagi, keluar lagi. Capek. Aing ah. Ayo tuh. Ya, panen mah ieu udah dia. Ih, Eta mah can mojeh, eta mah. kan mojo. Can mojeh. Aing ah. Ah, ieu. Itu kebon Ece ya. Nyalain atuh. Ih, si ganteng oe kebon Ece. Ah, ieu mah geus ieu mojeh ieu. Ulu aya kangkung. Aing bingung ka dituna. Aya jagong, aya suraung. Si Ucu aya nu be. gelo eta. Tegeunah. Sayang teh ieu popcorn. Popcorn. Heeh. Ih, Cek. Lagi lalajo tipis ya ka di imah bari ngadaang jagong menang bebeledugan teh ya. Ya, Cek. Nah, Ini mah gila sih, Cek. naon? Itu lu pembunuhan. Ye. Tah nu kieu ieu nya sia. Awewe lir ibarat awewe teu baner teh nu kieu ieu. Ari awak di bajuan, Terus, ari bulu ka mana-mana. berarti kes jagong loh. Hah? Kes jagong. Oh, jagong teh nu teh ngaranna awewe jagong. Ampun, teh. Aing bingung aing rek ngalana ge oh. Bingung nak? Aing jalan mana? Ih, masih liur keneh wae. Tadi neangan pantol liur teh neangan jalan. Heuh, emang na oge ngabingungkeun pisan hirup Hirup teh. dah hese tuh dah hirup cuma liur wae tuh dah. Hirup sia sih. Liur ya rua. Nah, Aing oh mending na heuh. mending sia mah jeung aing. Asa Ampun, teh. 2015. Hayu atuh. Aing bangga aing jalan oh. Ih, Aing aing. meminca ka dieu nanti aing terberesek. Iya ya, Iya. sini. Ini nanti cokor aing nantinya
jadi ini nggak mulus lagi nanti. Jadi ada mengerombehannya. Iya ya. Iya, iya. Entahnya dimarahin ya Sama sahanya. sama yang punyanya nya. Yang punya jagong? Iya. Wah, carekan deui we ku aing tuman, tibang jagong-jagong wae. Ih, lain masalah jagongna. Naon ya? Iya sih, tincakan. Heueuh nya. Nah, heuh. Nanti antara ada sidik jari. Iya. Nanti ada bekas-bekas itu telapak kaki aing. Iya, karena iya teh kanan pak naon sih? Ha eta. Pakete ngena. Hah? Pakete. Paket itu nah. Sia tara bejaan heula tuh da mitina. Pakete. Pakete. TKP dibalik ke pakete. TKP. Heuh. Pakete. Ye, Ya. heueuh nya. Ih, atuh. Ye, Lari TKP mah jangan kasus-kasus pembunuhan. lain siga pembunuhan anu di Subang teh ya. Subang. Aing nyerahkeun lembur urang pantet teh ong. Oh, benernya. Pikun ka ayeuna can kapanggih keneh wae teh nu membunuhna. Eta saha salah sebenernya, Ceu? Nya nu salaman nu ngabunuh goblok, sia teh di mana-mana oge. Heueuh, nu bunuhna saha? Aing cangcaya cenah budakna cenah ceuk saksi cenah aya umur 25 tahunan. Tah, saha tah. Cenah jangkung-jangkung matana sipit cenah. Ih, bawa Cina gitu. Ye, tapi hideung cenah. Cenah keneh wae. Heeh, sipit, hideung, jangkung 25 tahunan. Sahanya? Wah, saha Ceu? Ih, saha? Ih, lompat di orang ya. Aing nu lumpat mah kituna. Oh, Tuh hideung sia kasihan nu rek lumpat. atuh 25 mah orang koloting umur teh ke? Ya, Ceu. 25 kolot teuing umur teh. Masa berasa umur? Kira 11 tahun. Ya, 12 tahun teh 10 tahun yang lalu. Goblok sia mah hidang ah. Aing lah. Kadek sia bisi sia pembunuhna sok sia Ih. menyerahkan diri we. Aing mah. Ayeuna menyerahkan diri. Oh nya heuh kemae teh lah HP make di ku aing. Ih, entong ah. Engke dewe Sukandi menyerahkan dirina. Ih, Ceu ini viral Ceu. Naon? Eueuh nyoto. Naon? Orek koneng. Ya. Siana lagi. Oh, Ya astagfirullahaladzim. aduh. Yana, ya dengekeun ku sia. Yo Yana, polisi mah kuat kagos abreg-abregan yangan sia Yana. Ampun Ampun, ampun Deng. dengan aing mah. Yeu tinggalin mau ieu ngabahasna ieu. Moal masih ramekeun masih Masih ramekeun. keneh? Masih. Wah aing ini pusing kuateun ka aduh cenah dicana ku orai koneng kan. Eta teh kapitnah meureun orai koneng teh. Nya Ih. naon bangsaning iblis-iblis ka paritna pokona namanya. Ya heuh kapararita sarua jeung sok kumaha lamun iblis nang ke Dararemo. Orai koneng. Kumaha Oh. coba eta? Sok aing paurna teh aing keur Dararemo kan teu kadeuleuk katincak aku aing. Paurna teh. Ketimbang kasiana nya. Nya heuh ke mana keur Dararemo arek mana rangkat ka ditu ka kantor bupati. Kan teu kadeuleuk ari iblis Oh. mah. Yo. Aing liwat katincak di ka ku aing. Yo, Ceu, lain jelema wae jeung iblis wae Ceu nu ditipu ku siana, Ceu. Terus ada nya. Anjing ditipu ku siana, Ceu. Wah, nu pelacak deui. Heeh. Oh ampun, aduh aing mah mending Aing. ngagegerkeun ngarusak sia mah yana ngarusak aran tempat. Sia, Ampun, geus nyaho teh cadas pangeran sia kalah leungit di dinya. Aing mah. Aing mah sia barina ge jauh boga nu ngora sagala. Duh, aing mumusing sorangan teh ngaranna Aing teh. mah nya. Yo, geus anjing teh naon deui coba, Ceu? Naon deui? Kuncen, Ceu. Kuncen coba Duh, sok eta aing. kuncen ngerakeun pan paur tutup we aing. Kebre mode wae nya. Barang hakan kayak aing paur aing kuncen kudu demo ka mana? Oh, coba. Tuh hidang sia mah. Duh, aing. Eta anu keuna. Aduh. Ya, aya di jero cai, kira di jero cai. Cai naon? Sia di Cai jero. kiro meureun. Goblok sia. Cai kocok mah. Batur saliweran yangan sia kalau sia keur ngokopan nu ngora ya na. Goblok sia memang lagi aduh. Aing mah. Siana ngemusingkeun. Banyak tah kasiana kitu. Eta. Kawin we jeung aing gitu. Pusing we. Aing. Ya pusing-pusing. Kunaran ku aing mah. Beneran. Goblok emang lagi aduh aing. Lain kitu na ong. Naon? Apana terjadi fitnah ong. Oh, nya. Nya heuh ye. Alatan non biasana nu terjadi kan fitnah teh antara jelema jeung jelema ong. Tah, fitnah terjadi antara jelema jeung jelema teh akibat bisikan setan. Heeh. Tah ieu mah kan tibalik. Dibaliknya bener. Ieu mah jadi
aya fitnah terjadi antara Setan. jelema jeung setan. Oh. Tah, akibat bisikan Setan. goblok panita teh. Oh bener. Oh bener. Aing mah eta sade nu pira sok naon deui nu pira. Nah, di sinya. Sakaliguskeun we ari keneh mah waktuna. Waduh. Waduh. Oh, eta teh ce anu Kang Dedi ce anu Artinya sia loba teuing artinya sia yo sia tong abong-abong jalma kuliahan sia rek mulungan runtah mah pulungan we runtah aing ge nu kuliahan teu sombong buset kuliah naon ce aing kuliahan aing itu kuliahan ngagebot aing kuliahan mah naon we aing pada teh kuliah ngaranna aing mah sagala jurusan buset sagala prodi ku aing mah diasupan prodi ngabeca aing mah hayu terus aing mah prodi kamari dagang cuan ki hayu aing prodi anu paling pika sukai ku aing prodi nyopet eta profesi pertama aja profesi eta jurusan pilihan utama ampun teh ya baik Kang sore ce jadi artinya balik ayeuna tong loba artinya heujeum pokona ulah ngadengekeun siana ulah nurun siana nya engke ece bisingna kos siana kitu engke di jembatan anu di dieu tah entong heuce entong pokona mah ulah ece lamun kecuali lamun ece nek nyeun ablungan di jembatan Siratal Mustaqim pek eta mah di jembatan Siratal Mustaqim jembatan Siratal Mustaqim heeh empek eta mah terserah sok eta mah empek wae nuhun goblok sama nita aing modal heula meureuna nyaho nyaho jembatan Siratal Mustaqim teh ipisna teh leutikna teh alobatan rambut sia di belah 7 tah kumaha kabayang teu ece awak segede kieu coba aing berarti kudu dietnya nyaho wayahna ece jadi beberapa minggu atau beberapa bulan nek mau teh ece kudu diet heula nyaho eta teh aing modalna teh sedang asama goblok sama emang nage terus baik pokona mah nu tadi mah potong we nu jagongan mah lah aing sieun hileung jadi terjadi itu naonna eta jagong engke isukan deui we sing bujan tuh tunggal itu anu ngaji deh ongko heeh ayo sia mun anu ngaji mun anu adan ngajedog si budak nya salah naon oh anu ngaji dong ada dahar ih kunaon bisi lapar iya ayo